Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh? Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang? Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu ye. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh pauleun. Pan beda. Sing sok maneh. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeunaon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh penting mah. Loba we nu manggil kae. Sing sok sia. Kumaha ngadalang caritana naon? Lakon Bang Narayana. Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Bang naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Kumaha aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh langsung teh. Coba. Ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin. Duh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke kono tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal lami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh dah. Baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban Pang. Eta keun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah pocing ge. Tobat. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh sia teh. Tobat.
penonton tong pipiluan cicing kumain dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Coba deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaulanuhun aceu. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya? Hapunten da nembe dipanjer 2 juta abdi teh. Bade gabantu sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, apur atuh.